Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang danguri sareng simkuring Mang Ian degeningannya kidu manggunung halu anu kasep senanya sa Indonesia ayeuna mah cek mah eta ge kasep. Dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanyar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring seja neraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna nya Ratu Jin Toloheor bagian anu kagenep nya karya Kang Rompis anu manis anu gebis ti Ciamis mani muringis nami aslina teh Yepi Cahyadi nu pangkasepna sa RT cenah eta ge RT na ge ditutuh. Kumaha atuh salajengna ilalakon Ratu Arum anu nyamar jadi manusa nya ieu Ratu Jin Toloheor teh ya. Ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hila panutacan subscribe kana YouTube na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe ulah supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi ya sing tiasa jantan rencang ngahibur ka para wargi sadayananya kamu ibu-ibu bari masaknya segegerohna bari ngarumbi jeung ibu-ibu ngobrolkeun di ibu-ibunya oge bapak-bapana anu ngariung jeung bapak-bapak bari teu bebeja ka pamajikanna tidak sieun nya teu meunang ulin jeung babaturan pan sok kabawakeun heureuy ka awewe cenah nya. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajahit motong obrasna di tempat cukurnya bari nguseupna di tempat bangunan di pasar di pabrik di kantor di perjalanan pokona mah kum kahadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran Dongeng Sunda Mang Ian teh nya janten landong katineng nya ngarencangan damel tah ulah hilap di like di komen ya di komen kanggo alur carita satos narengse ngepingkeun dongengna tak komen pendapatna kumaha tak kitu pala wargi sadayana nya sareng salah sawios bentuk apresiasi dina pedaran dongeng YouTube nya eta ku cara henteu di skip iklanna nya da bager pokona mah eta sami sareng nyawer nu luar biasa ageung nya. Nah sareng kumargi simkuring madang dongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor iklan gaji tasa umpamina ngaraos kahibur ku pedaran dongeng simkuring da imah parodinya etang-etang ngamumule seni budaya basa Sunda di zaman kiwari ulah dugikeun ka punah nya dongeng Sunda teh biasa kana nomor eta kana nomor dana da ieu nya sabaraha we saikhlasna supados simkuring oge tiasa ngapresiasi kanggo pengarangna meh lancar dongengna pan nya ai kamu pirage 2000 ih supados tenyang kolong tingkana waktos hayuah urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Ratu Jin Toloheor bagian anu kalima mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung kocapkeun di hiji lembur anu katelah lembur sampayan lembur anu kawilang gege ku pangeusina sabab geus deukeut ka dayeuh nyaeta Wanakarta puseur dayeuh Kabupatian Kancana Jati. Ari Kabupatian Kancana Jati ngawawahan 20 kademangan ka asup kademangan Waringin anu ngawawahan lembur Nagrak. Lembur sampayan teh kawentar ku widang senina utama nama ronggeng ari ronggeng anu geus kaceluknya eta lingkung seni ronggeng Kancra Medar. Kancra Medar dipupuhuan ku Kirahian ronggeng Kancra Medar geus pada mikawano ku sakuliah Kabupatian Kancana Jati mah
Lamun aya karyaan atawa aya pangagung anu hajat boh nyunatan sumauna ngawinkeun mah geus pasti bakal ngundang Kancra Medar. Mangsa harita Kancra Medar teh geus jadi ciri nu mandiri atawa lambang kasugihan pikeun jalma jegud atawa para menak pangagung luhung. Jadi moal wara kasebut jalma jegud lamun can bisa ngundang Kancra Medar. Di hiji imah anu kawilang lalga jeung raresi nu tayalian eta teh imah pupuhu Kancra Medar nyaeta Kirahian anu aya di lembur sampayan. Harita Kirahian keur uplek ngobrol jeung ading minangka tukang kendang wawakil ti Kirahian. Kade bisi pohonya ding, nyimas uli bejaan namun poe isukan minton di Kademangan Banjar Tengah kitunya. Bisi ngulet datangna. Apal sorangan Banjar Tengah teh pan sakitu jauhna. Ceuk Kirahian bari mareuman ududna kana wadah sekar. Nuhun Ki, tangtos bae diwartosan nyimasna ku abdi. Namung ari Aceuk Rosmana tos damang gitu Ki. Teu aya Aceuk Rosma mah asa kirang kalah handap ieu teh. Temal ading bari memener diukna. Rosmana gering kene. Isukan mah moal wara bisa minton. Taya manehna mah memang karasa aya nu leungit ieu teh. Saha Rosmana teh pan bentangna di Kancra Medar. Kaciri beungeut Kirahian semu alung kurang berag lantaran rongeng andelanana anu ngaranna Titin Rosmana teu bisa minton alatan gering. Karaos pisan Ki, teu aya Aceuk Rosma nu nongton teh kirang sumanget. Mugi bae cing engal damangnya Ki. Ceuk ading asa leungiteun ku Rosmana. Ke ari jang uje jeung ato kamarana ding. Poe ayeuna teu katingali ka dieu geuningan. Ceuk Kirahian tumanya ngeunaan nayagana anu poe eta tayang ngelol ka imahna. Kaleuresan aranjeunna teh nuju arangkat ka lembur puntas. Ngaluhan pangangkir juragan kuwu. Margi bade aya syukuran saurna teh. Nyakeun bae ari kitu mah. Ngan engke sore sakira wanci tunggang gunung kuring teh arek init ka lemur kadaka nupungan Aki Belang. Jadi wayana ading monok di dieu nya bisi kuring teu mulang. Lain naon si eta mah borangan apanan. Kitu ceuk Kirahian ngajentrekeun ka ading lamun manehna arek lumampah ka lemur kadaka. Unyuk sumangga Ki, keun wios abdi bade ngararep di dieu. Temal ading ngaluyuan kana pamentana Kirahian. Dina wanci tunggang gunung Kirahian init kalemur kadaka rek nepungan Aki Belang. Init mah kana kareta kuda dibarengan ku kusir. Ti lembur sampayan kalemur kadaka teh meakeun waktu 3 jam lamun kana kareta kuda. Ari Aki Belang geus kakoncara hiji pananyaan atawa dukun anu miboga kasakten luhung ngaran asli nama Barli pada ngajugjug ku urang lembur anu mikabutu pada nyoreang ku urang kota nu hayang tinekanan sagala pamaksudanana. Teu aneh lamun ngaran Aki Belang teh geus kaceluk kasaban wewengkon kawentar ka unggal tempat. Mangsa baheula
lingkung seni ronggeng anu dijaya kawentar ka unggal tempat tug sohor nepikeun ka kagubernuran tayalian iwal ti lingkung seni ronggeng Cahya Sumirat anu pernahna di lemur Ciangsana tepati jauh ti lemur Nagrak mah. Mangsa harita Cahya Sumirat dipupuhuan ku Kilendra, ronggengna anu kawentarnya eta eulis anu nelah sigi beug meong kusabab leumpangna ngalangyor meong congkok ari geus ngibing eta awakna teh sok ngagibeg matak moho anu nenjo. Keur meujeuhna nanjeur dumadakan Kilendra teh nemahing pati palastra nyawa ninggalkeun ragana. Kilendra teu gugur teu angin jug utah getih babalongkengan nepikeun ka hanteuna. Samangsa Kilendra geus taya di kieuna, ronggeng Cahya Sumirat mimiti leungit pamorna tug nepi ka tilem teu kadenge deui beja jeung caritana. Leungit ronggeng Cahya Sumirat bijil ronggeng anyar anu ngaranna Kancra Medar ti lemur sampayan anu sohor nepikeun ka kiwari. Teu kacaturkeun di jalana, kirahian geus anjog ka imah Ki Belang, kuka beneran pribumi teh nyampak di imah. Sanggeus silih bagiakeun kirahian asup ka imah Aki Belang. Kaparengan poe eta teh taya semah nu datang ka imahna Aki Belang, kirahian ngobrolna laluasa teu kaganggu ku semah sejena. Cagur ilaing sarjang, Ceuk Aki Belang bari melenyun ngenyotan padudan. pangesto Ki, aya hibar pidua, samulina Aki. Walon kirahian kacida rengkuhna ka Aki Belang. Cagur mangsa kiwari mah, kumaha kayaan ronggeng, nah tu minton guningan. Kalaresan nembe bade enjing minton di Kademangan Banjar Tengah. Sakumaha biasa abdi teh dongkap ka dieu teh nyuhunkeun pangdeudel ti Aki, ngarah anu nongton katarik ati, pon kitu deui anu ngangkir langkung ka taji Ki. Kitu pokna kirahian geus biasa sok menta pangdeudel ti Aki Belang samangsa arek minton. Tong ngariwang perkara eta mah, geus tangtu ku Aki teh di bahanan bangirut pikeun sakabeh nu lalajo katut jalma anu ngolahna. Tapi aya perkara nu rek ditepikeun ka Jang Rahian. Kusabab geus cunuk waktuna ninggang kana mangsana nyaeta Tunji teh. Sataun kudu mere borah deui ka Ratu Jungjunan nyaeta Ratu Umaring. Tah ku kituna Aki arek mahanan pangmatraga ka Jang Rahian samangsa engke aya dina pintonan. Ceuk Aki Belang nepikeun pamaksudanana ka Kirahian lamun geus waktuna Kirahian teh mere wadal ka Ratu Siluman nyaeta Ratu Umaring. Ari Ratu Umaring teh Ratu Siluman anu ngageugeuh Gunung Warirang, hiji gunung anu miboga kawah anu kacida gedena. Samalah mah kawahna teh sok katingali ngagolak, haseupna ngelun minuhan ka sakuliah gunung. Geus pada apal lamun Gunung Warirang teh kacida sangetna, arang langka jalman wani ngahaja ngalantau ka Gunung Warirang. Aya oge anu nganjang ka Gunung Warirang geus pasti miboga pamaksudan anu tangtu, kadinyana oge dianteur ku Aki Belang salaku kuncen Gunung Warirang. Kahartos ku abdi Ki, sejangiringan bae kumaha Aki we anu langkung uninga. Ceuk Kirahian ukur nyerenkeun sapinuhna ka Aki Belang. Ge atuh daguan sakudeungnya Jang, Aki teh arek babakti heula ka Kanjeng Ratu, amitan kanu boga pangawasa. Mangga Aki. Aki Belang laju asup ka tempat panyepenan, tempat Aki Belang minang saraya ka Ratu Pamuntanganana. Heuleut sawatara waktu, kadenge sora angin manis seahan daruan, daun pating rarabeng, tatangkalan pating pelenoy, imah karasa ingeung kawas di indag kulini, marengan harita Ratu Umaring geus ngajangelek di hareupeun Aki Belang.
Aki ngahaturkeun semah pangabaktos ka Ratu Junjunan. Hapunten anu kasuhun wireh tos kumaha hantun cumeluk ngagendra ka salira ratu. Kitu pok-pokanana Aki Belang bari cedok nyembah. Ditarima ku kula Belang, pok bae geura cumarita ka kula. Naon pangabutuh anjeun? Temal Ratu Umaring panuna nutup ka Aki Belang. Ari tangtungan Ratu Umaring teh jauh tina rupa pikasieun, tapi miboga rupa anu kacida geulisna. Tapi najan geulis camperni kangaranan Ratu Siluman, geus tangtu miboga sifat telenges taya ras-rasan. Kieu ite Kanjeng Ratu, tos dugi kana waktosna Kirahian teh kedah masihan wadal ka Kanjeng Ratu. Kukituna Aki teh bade masihan ibar ti ayeuna keneh ngarah teh janten mamala ka Aki katut Kirahian. Tong bari monyong-monyong kitu atuh ngomongna. Kaharti ku kula Belang, memang manusia anu ngaranna Rahian geus cunu kana waktuna mere parepeh ka diri kula. Satuluyna kumaha Belang? Sapertos anu kalangkung, Aki teh bade mahanan pangemat raga ka Jang Rahian. Janten aya ciri anu pasti samangsa Kanjeng Ratu ngiwat atanapi nyanak jalmi anu diwadalkeun. Kitu pamaksadaan Aki teh Kanjeng Ratu. Ceuk Aki Belang nepikeun beja ka ratuna, lamun manehna arek ngawadalkeun jalma ke Ratu Umaring, unggal taun cara ngawadalkeun Aki Belang teh teu sarua. Anu diwayaga heuh bisi bae jadi panyuri gadeungeun. Heug Belang, kacida kahartina ku kula. Keun sikala ireng anu bakal nyokot wadalna, kula ngarasa bungah ku gawe anjeun Belang. Ayeuna kula seja amit. Cacap Ratu Umaring cumarita, les jirimna geus ngaleungit ti dinya. Aki Belang gentak bae kaluar ti kamarna. Jang Rahian, Aki teh geus bebeja ti anggalna ka Kanjeng Ratu. Ngunaan wadal anu rek dipasrahkeun samangsa pintonan. Tah jadi kieu yeuh, keur pintonan tunda duit di tempat anu lalajo. Mun bisa mah samangsa anu lalajo geus loba, sing sabae jalma nu manggihan eta duit bakal kabanang dibawa ka nagara Siluman. Kartos ki, salajengna kumaha? Utamina mah kanggo narik ati anu nongton sareng anu ngangkirna ki. Koreta mah Aki geus aya ga, oke bawa bakal ti dieu nya. Sajan pintonan ronggeng awurkeun di luhur panggung sawareh. Kitu deui di lawang imah nu boga hajat, sarua awurkeun. Tah sesana belum dipake bubuka samemeh perungkana pintonan. Ceuk Aki Belang nerangkeun sagala rupana ka Kirahian. Unyuk sumangga Aki, kalintang kartosna ku jisim abdi. Walon Kirahian kacida bungahna. Memeh mulang Aki Belang mahanan duit pikeun nyirian jalma nu rek diwadalkeun, lian ti eta mere bakal atawa bubuk menyan keur pangirut. Kirahian teu poho mere duit ka Aki Belang, satadina mah hayang ngarereb di imah Aki Belang tapi dihulag ku Aki Belang. Kirahian kudu balik poe eta keneh kajun nyorang lalampahan peuting. Sanggeus beres sagala rupana, Kirahian amitan ka Aki Belang.
Alun-alun Kademangan Banjar Tengah ngadadak rame pinuh ku jalma-jalma anu balawiri kitu deui anu daragang minuhan sapanjang jalan. Dina poe eta dina wanci peutingna bakal aya ronggeng ti Kancra Medar nu daratang meh ti saban wewengkon anu aya di wawahan Kademangan Banjar Tengah najan pintonan lila keneh anu lalajo teh geus minuhan alun-alun. Lian ti hayang jarajan heula teh sakalian nyirian tempat anu sakirana merenah lantaran lamun geus tempona mah bakal heurin usik moal bisa hoja. Para nonoman jeung para wanoja pating alabring bari galecok ngarobrol jeung pada baturna. Teu kurang bari lalajo teh miharep bisa ngabandang anu lenjang pon kitu deui pikeun awewe susuganan aya lalaki anu naksir ka dirina. Hanyakannya si Geol Ririwa teh milu kana rombongan dongeng. Mun sugaya teh moal teu paranas diri sakana awak sakitu matak dong leueunana. Ceuk hiji lalaki manehna keur ngopi di hiji warung teu jauh tina panggung tempat ronggeng rek minton. Nyakeun bae si Geol Ririwa oge aya keneh si Giplek jurig apanan. Temal baturna bari nyerengeh seuri. Kacida si lain mah make aya Giplek jurig sagala buat turunan dedemitnya. Temal si lalaki ngareret ka baturna. Akang sorangan ngalani dongeng teh asa teu parok pisan make jeung aya si Geol Ririwa sagala. Dengekeun euy, Nyi Rosmana mah sakitu gademolna apanan samangsa ngageol teh matak mulyang kana awak balik ka imah teh teu boleh ngaririwaan. Kusabab inget wae ngan hanya akal pas marengan sare jauh tanah ka langit anu dicipta teh si Geol Ririwa anu nyampak si Geol Kukut nya hidung nya begang pokona mah ceuk si lalaki deui bari mencetan tarangna. Nyamos atunya. Kacida kalakuan da tukang. Matak tong nyipta si Geol Ririwa bisi nu karasa teh Geol Kunti ge. Ceuk baturna deui bari ngagakak seuri. Gancangna carita waktu pikeun pintonan ronggeng teh geus cundu panata acara naik ka panggung anu lalajo teh ngadadak cempe. Para wargi sadayana sim kuring kawakilan ku pamangku hajat nyaeta Den Bakir anu taya sanes rai pituin Raden Juandi anu jeneng Demang di Banjar Tengah. Dina saat ieu anjeunna sejang ngaturkeun nuhun ka para wargi sadaya tos ngaluhan kana ieu hiburan. Sanes bade agul ku payung butut atanapi hoyong katanggar kuno sanes namung ieu mah sejang ngebrehkeun ka bingah mantena wireh putrana tos rengse di sepitan nyaeta nu wastana Den Karna. Kanu bade kaul atanapi ngiring ibing panggung bakal dipasihan terang waktosna. Kanu bade ngiring ibing diwates mung 5 jalmi. Mugia janten perhatosan kasadayana sim kuring salaku wakil pamangku hajat umajak ka para wargi sadayana utama nama ka para nonoman kudu bisa ngajaga katartiban dina sajeroning ieu hiburan keur lumangsung pikeun ngajaga hal anu teu dipiharep ku balarea. Mung sakitu ti sim kuring mangga wilujeng nyakseni pintonan dongeng ti lingkung seni Kancra Medar. Cacap panata acara biantara anu lalajo surak ayeuh-ayeuhan ngarasa sugema. Sora rebab geus kadenge disambut ku kentrungna sora bonang dipapagu sora kendang diantepkeun ku sora goong. Ngong sora sinden ngahaleuang atuh keur nu lalajo surak deui pating saruit pating kaleprok. Rengkenek nyironggeng anu neulah Nyi Denok teh ngengklak ngibing keur deui anu lalajo teh surak. Arek ka mana atuh Nini? Pan sakieu heurina ieu teh. Ceuk salah saurang anu lalajo sageuy ka hiji nini anu ngaranna Nini Aam seseledek hayang ka hareup. Hampura ujang, Nini teh hayang lalajo ieu teh. Di tukang mah teu kajeung marukan. Temal si Nini Aam bari dodongkoan. Nyakeun bae arek lalajo mah, lainna naon hariwang kagalai ge. Nah atuh Nini lalajo teh ngan sorangan bae, tah anu maturan kitu. Ceuk si lalaki deui
ngarasa hariwang kasih nini Aam bisi baik kagalai sabab anu lalajo tepan sakitu lobana. Tadi majeng si Aki nganting ka mana eta badeosna nalanyang sorangan si Aki teh. Walon si nini Aam bari maju ka hareup lalaunan. Sok atuh nini rek lalajo mah ngan ulah seseledak teuing. Jang cing si nini bere jalan eta karunya bisi kagalai ke. Ceuk si lalaki minta jalan kanu dihareup ngarah si nini Aam teh bisa ngaliwat. Anu dihareup ngageser mere jalan keur si nini Aam, bari dodongkuan si nini Aam nyeledek beuki ka hareup bari ralat reret ka handap kasieunan meureunan ka jejeg suku ku batur. Panon si nini Aam teh nempo anu herang-herang lebah sukuna ganjang bae dicokot. Anu lalajo beuki motah sawareh marilu ngengklak ngibing di hanapeun panggung. Di panggung dua lalaki keur marengan nyi denok ngengklak. Tayalian eta teh kaluarga Demang, teulila datang deui Nyi Ronggeng anu katelah Nyi Emai. Nu lalajo surak beuki motah kataji ku giplekna Nyi Emai anu matak moho. Cacap Ronggeng anu duaan minton diganti ku baturna nyaeta ku Nyi Mas Uli jeung Nyi Titin. Ger anu lalajo teh mingkin eak-eakan sabab Nyi Mas Titin teh minangka nu pangmencrangna. Awakna jangkung gede ngalareusi sarta ibingna panglincahna, imitna geol meri. 5 urang lalaki ngadeuketan ka panggung anu maksudna mah arek narai ka luhur panggung tapi kaburu dihulag kudu ngajaga. Ke ari kamarana lur? Ceuk nu ngajaga bari mencerong kanu limaan. Hanya geus tang tuh arek milu ngibing, piraku ku lalajo hungkul mah. Temal salah saurang di antarana bari panuna muncereng kanu jaga. Kieu lur, lain kuring nyaram kanu rek milu ngibing, tapi tacan waktuna pikeun piluaran milu ngibing, kusabab ayeuna mah bagian nu boga hajat heula. Ge oge aya waktuna mah. Tah kitu lur, mugi bae ka harti ku aranjeun kabehnya. Ceuk anu ngajaga deui tetep tenang. Lah, nah da dewek oge sarua bakal nyawer ka Ronggeng atuh, moal gaplah. Temal salah saurang baturna sarua panuna mureleng kanu jaga. Kuring ngarti anjeun limaan tang tu marawa duit, tapi wayahna moal bisa ayeuna. Ceuk kuring tadi bakal aya waktuna. Tapi lamun anjeun limaan arek keukeuh mamaksa hayang naek ka panggung, heupeuk teh teuing. Tapi cing inget, anu jaga aya kana ratusna. Eta mah karipikir bae ku aranjeun. Kitu ceuk nu jaga ngahaja meureunna nyingsieunan di ditu mah kanu limaan. Anu limaan silih reret jeung pada baturna anu antuk namah pating laleos. Kaayaan di luhur panggung beuki rame, kabeh Ronggeng keur ngagariplek ngibing, pamangku hajat oge sarua keur ngibing marengan Nyi Mas Titin. Anu lalajo sarurak ngarasa kataji ku ibing para Ronggeng, sawarehna bangun teu sabar hayang geura naek ka panggung marengan Nyi Ronggeng ngibing. Di beh tengah anu lalajo teh ngadadak raribut pating gorowok sangka nu sejena malinggir mere jalan. Opat jalma keur ngagotong hiji jalma anu tayalian eta teh nini Aam anu tadi seseledek hayang ka hareup. Geus kitu meureun kuduna si nini Aam teh dicokot ku siluman jadi wadalna kirahian. Ari anu kapanggih ku si nini teh tayalian sulur anu ngahaja ditunda ku kirahian. Keke, kawasi nini nu tadi kitu nya. Ceuk salah saurang lalaki bari melek-melek kena beungeut si nini Aam marengan anu ngagarotong ngaliwat ka lebah manehna. Bener pisan si nini nu tadi eta mah. Heueuh, karunya teuing nya sigana mah kagalai ku nu lalajo. Ceuk lalaki deui bari gogodeg. Ngarasa watir kasih nini Aam anu geus taya di kieuna. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui geuningan gitu.
Pamiarsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui teu teuing nya nini aa mau tiwadalkeun cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamber deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.